Salajengna saur ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah iqra'u bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Yang dimaksud dengan iman itu adalah pertama ucapkan dengan lisan, yang kedua adalah tikadkan atau tekadkan dengan hati, yang ketiga adalah gerakan atau lakukan dengan anggota badan. Kita namina iman. Jadi iman teh lain saukur urang teh dina hate hungkul sanes ucapkeun kunaon ku lisan, dina waktu iraha, dina nuju kumaha, tos panginten para ibu bapak sadayana terutama kesepuhan parantos uningan urang ketika dina waktu nuju tepan ucapkeun syahadat tandana iman. Kade oge bisi ketika aya napas ka urang aya nyebatkeun kada syahadat deui kumargi naon da urang teh senah nyebatna dan syahadat bahwa orang yang belum syahadat itu adalah belum sah Islamnya, salah besar. Lepas di pisan. Naon sababna? Urang mah Islam pasti itu ibu bapak. Naon sababna? Ketika parantos berat ke alam dunia, parantos disyahadatan bahwa itu sardayana oge baik ibu rama urang, buyut urang, kakek urang, jangaware, kait siwur dan lain sebagainya, parantos gitu. Jadi terkadang urang di syahadatan deui. Kunaon eta syahadat dina tepan? Eta mah syahadat pamitan biasa bisa dilaksanakan ku para guru nya eta biasa aya syahadat dina tepan, aya syahadat pamitan waktos urang ketika dina waktos dilahirkeun. Nah sehingga teknik terprovokasi bahwa urang teh adalah Islam anu jelas. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah